Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi domina sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana billahi wal yawmil akhir wa amila amalan salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak Ibu hadirin ikhwatu iman jamaah pangaosan anu sami-sami miharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dina dinten Sabtu enjing-enjing ayeuna dina dintenan ka-10 sasi Ramadan tahun 1447 Hijriah. Malih mungkin aya tos lebat dinten ke-11 ya, ngawitan sauma dinten Rebo. Malih mungkin oge aya tos dinten ke-12 giring kalender Thoriqoh Qadiriyah Naqsabandiyah Padang ya, ngawitanana dinten Salasa. Mudah-mudahan ya sanes kanten rupi ibadah nu urang dilakonan salami sasi dina sasi Ramadan ayeuna tikawit urang gugah Janari kanggo ngalaksanakeun sahur. Kantenan ibu-ibu mah ganjaranna langkung dipayun keprak-keprak nyayogikeun kanggo sahur gula wargi. Sok sanaos bahasa umum mah ya, sahur teh cenah tara nikmat gitu. Tapi orang teh maksakeun we gitu sahur. Margi Rasul nu nguningakeun tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ya pek anjeun sahur sok sabab dina sahur teh aya berkah. Kalabat sim kuring mesti sababaraha taun nya nu namina sahur teh. Tadi we korma hiji nog suuk tos cai we 3 gelas plus kopi. Nah, mudah-mudahan ya tikawit ibu bapak gugah kanggo ngalaksanakeun sahur diteraskeun ku suci ya, teras angkat ke masjid mungkin aya kesempatan kanggo tilawah Al-Qur'an, tahiyatul masjid qabla subuh, ngabandungan azan, diteraskeun salat subuh berjamaah, majelis ilmu, tilawah Al-Qur'an, salat duha, tahiyatul masjid sanes kanten ya. Silaturahmina bapak ibu angkat kepada melan nyumponan pangabutuh hirup ya. Tuk dugi ka nungtungan ya. Wanci wengi ku ngalaksanakeun qiyamul Ramadan malih sate acan bapak ibu kulem ku maca ya zikir sareng doa. Mudah-mudahan kasih memberi nama di sebatan teh sing jantan wasilah. Allah Subhanahu wa taala maparin kang urang rahmat magfirah oge barokahna. Oke, mudah-mudahan naon nurupi ibadah nu urang dilakonan sing ngajamin jaga nalika tepang waktos buka, tepang jaga sareng Idul Fitri aya kabungah anu langkung. Kabungah nu leuwih nate sanes ukur ngobrolkeun bab mun buka bunga barang tuang barang leuit deui sanes. Mun tanggal hiji Sawal teh lantaran ganti baju anyar, kopiah anyar, sarung anyar, gamis anyar sareng mukena anyar sanes.
tapi aya kabungah nu langkung asasi ya. Nalika ngaraoskeun misalkan pas buka kunyebatkeun alhamdulillah ya, bari musabda teh meunang sajuj gitu. Alhamdulillah kajaga duha, alhamdulillah qiyamul Ramadan bakal benten. Upami misalkan ngobrolkeun saum ngan saukur nahan lapar sareng haus wungkul ya, leban naon nu dituang ku ibu sareng ku bapa nalika dileueut sareng dituang tara aya jalmi misalkan reueus tina naon nu dihuapkeun sugan misalkan pas taraweh teh urang mah tadi dahar jeung daging gitu. Sebab naon umum ya, jalmi dina sasi Ramadan mah maksakeun, tapi nalika ngobrolkeun amaliyah nu tadi disebatan teu sadaya jalmi tiasa ngondisikeun. Kalau buat jaga kaping hiji Sawal jalmi pada angkat ka tanah lapang kang ngalaksanakeun ibadah Idul Fitri itu kan, salat sunat Idul Fitri tiasa jantan aya di antawis bapak ibu itu kan, nu secara lahir mah teu gentos sarungna masih keneh nu taun kamari, kopeahna nu taun kamari itu. Tapi nalika ditaros kunaon gitu teu ganti teu kabeli kopeah sahanes ya. Sabab bentuk kareueus diri bentuk kapuas dirina sanes tina naon nu tembong tina sisi lahir tapi langkung asasi. Nalika alhamdulillah abah mah tahun ayeuna menang 3 kali tamat Quran alhamdulillah ya. Tahun ayeuna mah abah mah kajaga taraweh teh ya, berjamaah di masjid tah eta ya. Maka nu namina bungah mah teu ujug-ujug, tapi perkara nu memang kedah diusahakeun ku ayana bentuk kacape pengorbanan, maka jalmi bakal tepang sareng bunga gitu. Dari barat misalkan jalmi nyita-nyita yang jadi jalma sukses teu aya dongeng jalma sukses tina hasil ngalamun ngimpi gitu kan, dibayang-bayang pasti ya carita kahirupan teh pinuh ku kacape kasusah mungkin we dihina batur heula gitu. Ya itu tah saum teh ngajarkeun eta ya, mobil khusus tangtos dugikeun ka putra putu ya. Janten sanes bab nuangna nahan lahar lapar sareng haus wungkul, tapi aya nilai-nilai kahirupan nu hubungan sareng bab sukses bunga memang kudu ditebus ku nu namina kacape. Mau adzan maghrib kan teu disasari ibu bapak teh alhamdulillah irah urang nyambut adzan ku alhamdulillah biasa lagi kan seur aya nu ngaros kaganggu geus adzan deui gitu ya. Tapi maghrib dina sasi Ramadan mah janten adzan favorit itu kan diantosan ya, pun bojo sok naros aya sabaraha menit deui gitu. Ya ibu sok naroskeun wanci adan ya langki ya gitu. Da sekalian Ramadan mah urang teh meuni sono kana adan maghrib teh ya. Sebab naon itu rek manggih kabunga. Nah kabungahna teh tadi teh ya ditebus ku lapar, ku haus, ku cacapean batin itu kan. Maka nalika adzan teh leres bunga. Ibu-ibu misalkan aya nu masih keneh siklus sasihan ya, pas sasi Ramadan menstruasi gitu kan, kantanan pemimena misalkan pas tabuh 5 gitu ini aya rasa hanyakal kan itu daungit kabunga gitu. Janten jalmi-jalmi anu tara saum mah ngong adzan maghrib bunga da teu aya kacape ya. Eta we ngobrolkeun ngeunaan bab bunga dina sasi Ramadan. Bapak Ibu hadirin khatiman rahimakumullah, guaran dina dinten ayeuna nyaeta urang tadarus. Salah sawios ayat nu kaunggal dina Quran surat Al-Furqan ayat ke-74. Ayat ieu secara redaksi tangtosna ya kanggo ibu bapak mah asana itu tos teu asing margi mangrupikeun doa nu biasa kabandungan ku urang wabil khusus ustad nalika sejamungkas tausiah teh sok ngaos doa ieu malih mungkin oge doa ieu teh tos pada apal malihan mah tos dawam biasa diaos ku ibu bapak dina sadinten-sadintena wabil khusus sabada salat ataupun dina waktu enjing-enjing pasosonten.
Dan dimaksud nih anta ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, insyaallah ya Bapak Ibu tos pada apal ya. Taya teh doa anu kacidasaena. Doa ieu teh dimunajatkeun ku jalmi-jalmi anu ya disebatkeun ciri ya, ciri nu disebatkeun ibadur rahman. Margi ti ayat 64 dugi ka 77 Allah teh nerangkeun ngeunaan sosok jalmi disebatkeun ibadur rahman, hamba Allah nu welas asih. Ibadur rahman, hamba ar-rahman. Ya tentu ayat 64 ya, minimal 2 ayat sih mengguring nyutat. Dahuna kan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah gitu kan. Disebutkan ibadur rahman mah alladzina yamshuna nyata jalmi-jalmi anu nalika mapah di muka bumi. Yamshuna fil ardi hauna. Ya tembong fisik batin nyata sikap hirup nu handap asor. Ya tenembongkeun misalkan sombong ya baragagah beregege gitu mulak cangkeng dina tak-tak henteu tapi handap asar yamshuna 'alal ardi hauna malihan mah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama lamun seuk misalkan ya khatabahum ya obrolan atau napi pemaknaan paling sederhana diajak ngobrol ya bedituna ya nubdina makna negatif dijejeleh diprovokasi gitu ya digogoreng kusaha al jahilun jalmi nu secara kualitas disahandapeunana tah kumaha cenah jalma ieu qalu salama intina mah jalmi ieu mah tara kapangaruhan ku ucap jalma bodoh gitu anteng we gitu rek ngomongkeun kumaha wae ge da urang apal jalma teu ngarti eta mah gitu jadi teu kabawakeun misalkan si itu ngobrolna kumaha urang teh jong gantawang we ngamuk gitu cek rarasaan mah da teu rumasa gitu tah jalmi nu disebutkeun ibadur rahman mah gitu sakali di tara kapangaruhan ku ucap jalmi bodoh dina bentuk provokasi dina bentuk ejekan hinaan nu puguh mah gitu kan nyandak maslahat ku nyebatkeun qalu salama mudah-mudahan anjeun dipaparin salamet kuring oge dipaparin salamet gitu jadi hirup damai gitu jadi teu sarwana ya teu sarwana kumanjangkeun papaseaan da geus puguh jalma bodoh ya jalma teu ngarti gitu ya pami aya jalmi diantawis bapak ibu ya secara gitu kan kuantitas dan memang jalmi beunghar gitu aya nu ngaliwat balaga sia hirup teh gitu tah jalmi anu ibadur rahman mah tara kapangaruhan antang we da geus puguh urang mah loba duit gitu ya. Nah, qalu salama itu. Jadi pami aya nu sebat kritik bahkan malih nu disebutkeun provokasi teu kapangaruhan tapi salama. Ya, kalau batsna walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Nyata jalmi-jalmi anu nyaepkeun wanci wengi teh teu diangguk kulem sadaya gitu. Kan tenan dugi kasiangan udang-udang teh jam 8 misalnya. Henteu ibadur rahman mah aya waktos gitu kan dina perjalanan wengi nu sakitu jam teh dianggo kanggo ngadeg ngayeun ka Allah kanggo sujud gitu sujud wa qiyamah pamidina Quran surat As-Sajdah ayat ka-16 makan aya dauhan tatajafa junubuhum adil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun dan patuangan aranjeuna mah berjarak gitu sareng tempat kulam teh ya, dina hartos tadi teh dianggo wanci wengi teh diantawisna kanggo ngadoa deheus ka Allah ya, pinuh rasa sieun ya, rasa harapan nu ageung sarta tina naon nu ku kami direzekikeun teh marehna ngeun
nimpakeun. Eta dua ciri ya anu disebatkan ibadur rahman. Masih keneh tadi bahasa terasna mung dina tungtung ciri ibadur rahman teh tadi ayat walladzina yaquluna jeung jalmi-jalmi anu biasa ngucapkeun rabbana nun pangeran abdi sadaya hablana mudah-mudahan anjeun maparin kanggo abdi sadaya min azwajina tina hadirna pasangan abdi sadaya wa dzurriyyatina turunan abdi sadaya qurrata ayun. Qurrata ayun teh qurrah teh hartosna teh tiis, ayun teh hartosna paningal, jadi socanu tiis ya. Bahasa orang manu matak hate tintrim itu tenang damai gitu ya, jantan ku hadirna pasangan teh lain kalah marung kawut hate ya, teu aya nu namina katenang, jantan nu hadir teh nyata qurrata ayun. Malih mun tiasa disebatkeun mah hirup ibadur rahman mah ya, tadi disebatkeun hirup soreh ceuk sorangan, hirup soleh sosoranganan gitu. Tapi bahasa waj'alna lil muttaqina imama teh hirup teh berdampak gitu ya. Aya naon aya kamangfaatan keur nulian. Nyata ku doa mudah-mudahan anjeun ngajantenkeun abdi sadaya lil muttaqina kanggo jalmi-jalmi anu takwa teh imama jadi pamimpin. Tuh janten munut ka Allah teh imamal lil muttaqin kapamingpinan kanggo jalmi-jalmi anu takwa. Ikhwati iman rahimakumullah, urang daresnya hiji-hiji ya. Wabil khusus tina sisi mufradat ya. Tah awalna teh ku rabbana hablana ya. Tangtos itu mangrupakeun doa naon margina pamundut ti hamba ka Allah ya, sanes parentah ya, gitu. Tapi bentuk pamundut ya, pamidina usul fikih makan diantawis bentuk parentah teh makna parentah teh aya dua. Kahiji makna parentah sesuai sareng kaidah ya, nu disebatkeun al aslu fil amri lil wujub gitu. Asal parentah teh pikeun wajib nalika parentah teh lungsurna ti luhur ka handap. Ibu miwarang ketuang putra status parentah eta wajib dilaksanakeun kudu jadi anak. Itu bentuk taatna anak ka nu janten sepuh teh nyata taat parentah wajib tah. Anu kadua misalkan dunungan kanu jadi karyawan itu wajib dah statusna ge ti luhur ka handap. Tangtosna Allah miwarang hambana. Nalika Allah miwarang hamba wajib pikeun dilakukeun da puguh ti Allah nu maha urang makhluk gitu ya, wajib pikeun dilaksanakeun. Aqimus sholat Allah miwarang salat wajib dilaksanakeun. Tapi nalika aya kecap parentah ti makhluk ka Allah maka maknana teh janten gueur asliyah cenah gitu. Teu asli deui, teu wajib ieu mah. Maka dimaknaan lid doa nyata bentuk doa pamunut urang ka Allah. Hablana ari hablana teh cenah tina kecap wahaba yahibu hibbatan. Ibu kantos ngadangu kecap hibah. Naon cenah hibah teh? Ya, dina bahasa Arab dimaknaan al-hibbah, al-atiyah, al-khaliyah minal i'wadi wal agrad ya. Ainuna mina hibbah teh bentuk pamasihan ya, pemberian anu teu aya kosong gitu. Tina naon? Tina ngarep-ngarep nu namina mulang tarima batur nu dibere teh. Ya, jantan maparin teh maparin we, barang bere teh barang bere we itu. Daya gantar kakaitan si eta misal kudu mulang tarima ka urang. Kalobat misalkan nu disebat tujuan-tujuan anu nyumput itu. Barang bere teh hayang dipilih misalkan jadi anggota dewan, teu aya ya. Hibah we ieu mah gitu. Ya, disebut lagi hibah. Taharusna nalika jalmi nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala ucap Rabbana hablana itu.
Ya Allah gitu, mudah-mudahan anjeun teh maparinkeun ka abdi sadaya bentuk pemberian, mau disebutkan cuma-cuma gitu ya, makna laguna begitu. Ya Allah paparinkeun ka abdi sadaya tina naon nu dipundut ieu teh anjeun teh ulah dugi ka munteun heula kasolehan abdi gitu, munteun heula misalkan prestasi hirup abdi, munteun ikhlasna diri abdi, apa parinkeun sing enteng gitu ya, itu kecap hablana. Makanya dina Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ngadugikeun bentuk redaksi kecap Rabbana hablana atau nabi Rabbi habli gitu, dina bentuk kondisi nalika secara lahiriah asa pamahalan gitu, asa pamahalan ya, margi naon gitu. Hiji misalkan contoh dina Quran surat As-Saffat ayat 100, dina Quran surat Ali Imran ayat ke-37 ya. Allah ngadawuh ieu ngabadikeun doa-doa para nabi, khususna nyaeta Nabi Ibrahim sareng Nabi Zakaria. Alatan gitu doa ieu teh diucapkeun ku aranjeuna nyita-nyita hoyong kagungan turunan ya, hoyong kagungan turunan, tapi secara fisik ukuran cek umumna asa pamahalan geus aki-aki gitu, ayo 80 tahun. Anu kaduana nu janten garwa diponis mandul gitu, tapi Nabi teh ngasih keneh ngarep hadirna turunan. Wabil khusus gitu kan, naon janten bentuk kamelang para nabi ku teh hadirna turunan teh sanes ngobrolkeun bab ieu pausahaan kesahan rek narima warisna gitu, rek sanorek nuluykeun itu ieu tanah nu upuk aplak misalkan saha nu rek narima warisna sanes ya. Tangtos bentuk kamelang para nabi mah kutu ayana turunan teh ya, saha ieu anu baris neraskeun pesan dakwah nilai-nilai kasayan loh. Kan sok janten kamelang urang ge upami misalkan ieu masjid pinuh kan mayoritas teh ini nasa aki-aki punten ya. Ya ibu-ibu sareng bapak-bapak tuh. Nah kaemut tuh misalkan putra-putru bapak ibu generasi santos bapak ibu nu baris neraskeun kamakmuran ieu masjid. Tah para nabi gitu kan ngemut eta ya. Maka Nabi Zakaria makan bahasan itu Rabbi la tadarni pardan wa anta khairul warisin di Quran surat Al-Anbiya. Ya Allah mudah-mudahan cenah anjeun teh ulah ngantep abdi dina kaayaan nyorangan teu aya generasi pelanjut dakwah. Tangtos ini maksud dakwah sanes khutbah samodel kieu, tapi nalika pesan-pesan kebaikan di mana wae gitu kadugikeun ku ibu di pasar, di pasir itu kan, di toko, di kantor ya, amar ma'ruf teh oleh terselenggara ya, aya gitu. Eta bentuk kamalang para nabi ya. Nabi Zakaria ya. Inni khiftul mawaliya Rabbi inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqir ya gitu. Ya Allah abdi teh melang gitu al mawali ya, tuh ngeunaan tadi nu bakal jadi penolong gitu agama anjeun sementawis pun bojo teh kan kaayana teh mandul tuh ya dina awal kan Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya di Quran surat Maryam ya ayat ke-4 ke-5 peminta lepat ya. Itu bentuknya ya Allah abdi teh kumaha deui teh awak teh geus kolot gitu ya ya tinggal itu ya sirah abdi entos pinuh ku huis kieu asa pamahalan. Maka doa nanti kan di Quran surat
dina Quran surat Al-Imran ayat ke-37 doa nanti Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah, mudah-mudahan anjeun habli itu maparin kanggo abdi ya turunan anu sae ya. Innaka sami'ud du'a, sabab anjeun teh maha ngadangu kana rupa doa. Panadzatul malaikah, malaikat nyaketan ya, wa huwa yusalli fil mihrab, nalika Nabi Zakaria nuju salat di mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyya minas salihin. Intina mah dipaparin kabar gembira tah ku hadirna putra nyata Yahya ya nu namina teh acan aya asa teh acana. Nabi Zakaria kan aros qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibaru wa imraati aqir. Ya Allah, abdi bade gaduh putra ti mana ya dagus pugu abdi teh ieu teh meni dagus kolot gitu kalebet pun bojo gitu diponis mandul. Maka kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Tah cenah siga kitu ya Allah gitu kan, kanggo Allah mah ngersakeun perkara nu tadi teh ceuk batur pamohalan. Intina mah aya itu tah ieu teh mindahkeun bentuk sebab akibat karena naon nu aya dina kuasa Allah. Nu ceuk batur pamohalan tapi kang Allah mah perkara nu mungkin. Maka jalmi itu kan ku ngadoa teh eta intina mah ya. Jadi orang teh percaya yen pitulung Allah teh aya kuasa sok sanaos ngukur lahir, ngukur modal mati siga batur, ngukur rupiah tadi bersifat materi mah nu ceuk batur pamohalan tapi ku Allah dikersakeun hadirna. Tah para nabi ge diwaler gitu kan. Doa-doa ku kecap Rabbi habli pamina Quran surat As-Saffat ayat 100 Rabbi habli minas salihin. Kalau buat Nabi Ibrahim ngadoa di Quran surat Asy-Syu'ara Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, mudah-mudahan anjeun maparin hikmah kanggo diri abdi itu. Da abdi teh hirup pintar-pintar teuing sakola ge handap gitu. Ya. Itu juga paguruan luhur tapi hoyong abdi teh dipaparin hikmah gitu. Ya. Wal hikni bis salihin. Oge mudah-mudahan anjeun ngalebetkeun abdi ti reng-rengan jalmi-jalmi anu saleh. Tah eta ya inti doa ku kecap Rabbi habli atau lebih Rabbana hablana min azwajina ya dihadirna pasangan-pasangan abdi wa dzurriyyatina oge turunan-turunan abdi qurrata ayun anu nyababkeun hate abdi tingtrim mataktis ceulih herang mata itu. Janten ningali pasangan teh damai gitu kan, ningali putra teh aman tentrem ulah kasebatkeun ya gede ku digedekeunana geus gede teh geus kolot hayu we ngaripuhkeun. Malihan makan doa ieu pami doa ieu mah kan bentukna parentah gitu, bentuk amar panyuhunkeun ka Allah. Tapi bini doa Nabi maka sanes doana teh sanes bentuk naon panyuhunkeun ka Allah tapi bahasana teh bentuk nyuhunkeun panyalindungan ya. Tadi mah nyuhunkeun dipaparin dina doa Nabi mah nyuhunkeun panyalindungan dina perkara-perkara nu disebutkan kan aya doa kieu Allahumma inni a'udzubika min jaris su gitu. Ya Allah abdi nyalindung ka anjeun tina mibana tatangga anu goreng kalakuan goreng akhlak. Kalau ku ibu misalkan ditakdirkeun kagungan tatangga anu tukang manyangkeun papaseaan gitu kan umbung kaluhuran itu kan riweuh di dunia teh itu. Tuh orang beli mobil setan umur yang gitu kan ya kan teu aman hirup gitu ya.
Maka diantawis tanda kabungah jalmi di dunia teh naon cenah gitu kan, arba'u minas sa'adah teh nalika ku Allah dipaparin al jarus sholih, tatangga nu soleh. Nah, maka ibu yang arahan hirup ya, arahan kehirupan mun sakalina ibu bapak kasumbean misalkan tuang putra nyarioskeun, mah pak abdi teh bade ngadamel bumi gitu kan tuh. Maka sepuh anu uninga kana tata nilai kahirupan nu sae mah teu cukup naros sabaraha gitu kan waragadna nu dipiboga terus anu ngobrolkeun bab biaya. Anu kadua rek desainna itu kan rancanganana gaya naon itu ya, geus misalkan geus ngundang arsitek nu mana, nu katilu misalkan di komplek mewah nu mana tercekap gitu. Tapi dina bahasa Islam akan Rasul meningakeun iltamisul jar qoblad dar ar-rafiq qoblad tariq. Anjeun kudu wawuh teges sahapi tatanggaeun anjeun memeh nyieun imah gitu. Janten dina Islam teh padu jelek ada mal bumi teh. Dan kedawa teges pitatanggaeun urang teh kumaha. Maka baca upami bapak ibu itu kan kagungan tatangin tukang umajakan kasolehan, ayo orang ke pengajian, ayo orang sholat berjamaah gitu. Baca itu hirup kagungan tatangga soleh teh. Makanya tuh Nabi nyuhunkeun panyalindungan ulah dugika ngarandapan hirup boga tatangga teh nu goreng akhlak, tukang manjangkeun papasehan teh ya, nu mung kaluhuran gitu. Anu kaduana gitu kan doana teh kieu wa min zaujatin tusyayyibuni qoblal masyib, abdi nyalindung ka anjeun tina gaduh pasangan anu nyababkeun huisan meweh wancina ya, tangtos nu dimaksud teh kan pasangan nu matak musingkeun gitu ya. Kebayang ku ibu misalkan auzubillahi min dzalik ya itu pasangan teh salaki teh tukang judol, tukang salingkuh misalnya itu, rajin diberi waktu libur itu di kantor teh poe Jumaah teh geus init ka mana ka pangusupan gitu, monok moe itu balik-balik teh Senin Janari kan aya begitu bu, aya bade aya tenang kumaha kagungan pasangan nu kitu. Kalau buat bapak tangtosna gitu kan koyong teh kan kagungan teh istri nu taat, ieu hayo we ngabangkang teh aya katenang. Kalau bet cenah wa min waladin yakunu alayya robban, ditakdirikeun kagungan turunan lain watak tentrem hate bahasana ge meuni asa awonnya ya nu jadi indung bapak dijongoskeun ku nu jadi anak ya, indung bapak teh ngadulungan ka anak gitu. Disebut lagi abdinya lindung ka anjeun tina gaduh putra mangsa dewasa malah jadi roban, jadi dulungan abdi gitu ya. Wa min malin yakunu alayya azaban, oge abdinya lindung tina mibanda harta lain matak senang tapi asa kalah kasiksa ubah harta teh. Wa min sahibin makirin ainahu tarani wa qalbuhu yar'an, oge cenah tina mibanda sobat anu tukang makar ya, matana mah mencerong ka urang tapi hatena meurepan. Wa min sahibin nu tina boga sobat tukang makar. Tuh pami dina Quran surat Al-Furqan mah urang teh nyuhunkeun ka Allah ya, sangkan dipaparin Rasul mah nyuhunkeun ka Allah panyalindungan ulah dugi ka mibanda tadi disebatan pasangan, turunan, harta oge sobat ya. Disebutkeun qurrata ayun ya, nu matak tentrem hate. Tah nu paling pokoknya tah waja'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan oge anjeun ngajantenkeun abdi sadaya imam keur jalma anu takwa, imamal lil muttaqin. Sasi Ramadan ayeuna urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin syariat disebut saum. Saum teh sanes tujuan.
Tapi saum mangrupakeun media keur ngahontal nu disebat takwa. Ayatna masyhur Quran surat Al-Baqarah 183 teh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jalma nu iman gitu kan geus diwajibkeun saum keur aranjeun oge keur umat samemeh anjeun ya. Tah la'allakum tattaqun sangkan anjeun jadi jalma nu takwa. Ya, disebutkeun takwa. Takwa teh tangtos dina Al-Qur'an ya. Sumebar ayat ngeunaan padilah kautamian anu baris katambi ku jalma-jalma nu takwa di dunia na di surga na. Sabab naon itu predikat takwa teh di puncakna predikat manusia hidup di dunia kalau jaga di akhirat ya. Allah nyebatkan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba ya. Innalil muttaqina ya saudara wal akhiratu khairul liman ittaqa. Keterangan-keterangan ngeunaan bab mulyana jalma takwa. Jalmi takwa teh jalmi mulya euna gitu. Urang munut ka Allah jantan imamal lil muttaqin. Jantan pamimpin keur jalma nu takwa. Hartosna imam keur jalma-jalma anu mulya. Bisa di mana ini? Di sisi Allah. Kepemimpinan dina hadis mah kan pamiaya jalmi misalkan ngarep-ngarep kepemimpinan gitu kan aya panyegah namun aya jalmi ngarep-ngarep kepemimpinan deh pami ditakdir kepemimpinan gitu malah bantu ketepararguan hirup jagana teh. Tapi leban ayat ieu mah nyuhunkeun ka Allah kepemimpinan tangtos kepemimpinan nu dimaksud mah sanes kepemimpinan sifatna administratif jantan pacamat jantan pakades misalkan pakades atau napi jantan bupati sanes ya sanes kepemimpinan nu sifatna politis tapi yang merupakan otoritas spiritual gitu kan ya pemimpin rohani imamna keur jalma-jalma nu takwa. Sabab aya jalmi di dunia ku Allah dipaparin kepemimpinan tapi kepemimpinan teh ya nu dipimpin teh sanes jalmi soleh sanes jalmi takwa tapi kumpulan jalma-jalma pase jalma-jalma tukang doraka gitu ya. Seperti ayeuna we jadi presiden di Indonesia Taksim kuring mah teh nyita-nyita hoyong janten presiden Indonesia da puguh itu kompleksna permasalahan nu aya di negeri urang oge tangtos tadi beragamna jalmi-jalmi nu aya di negeri urang wabil khusus tadi ya sanes kumna misalkan sa Indonesia jalmi takwa ya di dunia ya jalma fasik jalma munafik gitu jalma kafir. Waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anjeun ngajantenkeun abdi sadaya gitu. Ya, imam keur jalma-jalma nu takwa. Naon margina gitu. Ya, kecap margi ge Bu. Doa Nabi doa ibadur Rahman upami dina Quran surat Al-Anbiya ayat ke-72 sampai 73 ta Allah seolah ngawaler gitu. Ngawalar doa para nabi nu tadi teh amalang gitu kan kudu kagungan turunan nu soleh teh ya maka ku Allah diwalar tuh dina Quran surat Al-Anbiya minimal ciri nu sebat imamal muttaqin sapertos kumaha ya maka dina Quran surat Al-Anbiya ayat ke-72 Allah nyebatkeun wa wahabna ya wa wahabna lahu Ismaila wa Ishaq nafilah maka kami maparinkeun kasah ka Ibrahim ku hadirna Nabi Ismail ku hadirna Nabi Ishaq tuh nafilatan ai nafilah teh kieu tarana disebutkeun wahaba teh bentuk pemberian Allah nu tiasa disebutkeun cuma-cuma
Ya, Allah tuh ngarep-ngarep bentuk pamulang tarima ti hamba nu parantos dipaparin eta kamuliaan malihan mah nafilah. Ya, disebutkan nafilah leuwih tinu dipenta. Ya, ibu ngalaksanakeun salat sunat eta disebutkan salat teh kan salat sunat teh salat nafilah gitu. Nafilah hartosna langkung tinu disuhunkeun. Nu disuhunkeun mah ibu bapak tinggal laksanakeun teh salat nu wajib, saum nu wajib. Tapi ibu bapak ngalaksanakeun nu disebutkeun salat nafilah. Hartosna langkung tinu disuhunkeun ku Allah, mata disebutkeun salat sunat, salat nafilah, rawatib gitu kan. Eta salat nafilah disebutna. Ya, Senin Kemis saum nafilah eta teh. Ya. Itu 13, 14, 15 ayamul bid eta teh saum nafilah namanya teh. Langkung tinu disuhunkeun. Tah ieu Allah maparinkeun Nabi Ismail, Nabi Ishak nafilah. Langkung tinu disuhunkeun ku Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim kan doana ge kieu. Dina Quran surat Ibrahim ayat ke-38, alhamdulillahillazi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq gitu. Ya, sadaya puji kagungan Allah anjeun parantos maparin kanggo abdi. Ya, dina mangsa Yusua tos kacida sepuhna. Tadi ukuran lahir mah asa pamohalan boga turunan. Hadirna Nabi Ismail sareng Ishak gitu. Maka wa wahabna lahu Ismaila wa Ishaqa nafilah wa kullan ja'alna salihin, sarta kami ngajadikeun putra putu Nabi Ibrahim teh janten putra putri nu soleh. Tak kecap ja'alna cenah gitu kan. Kunaon teu wa kullan ja'altu salihin, tapi ja'alna para ahli tafsir meningakeun ya, ngobrolkeun ngeunaan gitu kan nu namina kasolehan wabil khusus pasangan putra soleh gitu. Aya keterlibatan berbagai unsur ngobrolkeun ka hiji bab doa tangtosnya gitu. Urang teh cukup ku upaya lahir ibu nyita-nyita yang kagungan putra soleh nyasok jang ku ibu ku bapak rek dipasantrenkeun misalkan upami nu kabawang pendidikan sarana keur nyolehkeun teh di pasantrenkeun tecekap gitu kan ku modal materi tapi minimalna kunaon nu bae tadi didugikeun teh urang butuh tah ngalibatkeun Allah ngalangkungan doa-doa urang mata wajah wa kullan ja'alna kami ngajadikeun eta teh bentuk jawaban yen urang keur nyolehkeun teh kudu ngadoa. Ya, kedah ngadoa. Doa naon deui? Unsur penting gitu kan kanggo ngahadirkeun kasolehan. Teladan jelas itu kan. Butuh teladan. Ya. Oleh musim gorengnya gitu kan. Momen Idul Fitri ya. Jarang-jarang tentunya orang teh kempel sareng putra gitu, sareng pasangan ngobrol secara batin gitu. Ya, ngungkapkeun ibu nalika nyuhunkeun misalkan pangampura kanu janten caroge bapak ya minimal sim kuring gitu kan hampura ya hampura mun salila ieu jadi bapak keur aranjeun gitu ya jauh tinu disebut teladan ya contoh hade gitu contoh hade dina bab salatna dina bab sedekahna dina bab saumna itu dina bab silaturahmina bisi-bisi gitu ya, anjeun nincak dina katisolehan ku lantaran teu ningali sosok teladan tinu jadi bapak ya, ya kalau buat ibu misalnya kan punten ya kapun bojo hampura itu kan bisi salila hirup ayeuna 20 tahun leuwih hukum itu teu ningali contoh hade tinu jadi salaki ya, butuh keteladanan ya, teladan anu katilu disiplin jelas ya butuh disiplin gitu jangan keur ngahontal kasolehan butuh disiplin ibu bapak gitu kan sing kuring tecekap gitu da moal aya misalnya diparentah jadi budak teh langsung pok torolong
ya langsung misalkan rajin ke masjid ya butuh perjuangan ya. Makanya tah teu bosenna ibu bapak simkuring ngagugahkeun tuang putra jangan subuh gitu. Ayo ke masjid kan tuh bosen-bosen orang itu bentuk disiplin ya. Mudah-mudahan ku Allah diwaler tah gitu. Disiplin orang, doa orang, teladan orang ternyata ku Allah ngabulkeun. Kalau bet peryogi nu namina kurikulum spiritual teh kurikulum kasolehan itu ulah dugi ka lah itu ya ngajarkeun budak teh tepuguh kurikulumna kedah jelas kurikulumna maka disebatkeun wa kullan ja'alna salihin keterlibatan berbagai unsur ya keterlibatan suami istri tetangga rupiah ya lingkungan tangtos nyata Allah subhanahu wa ta'ala ngalangkungan doa-doa kurang maka seterusnya Allah ngawaler doa Nabi Ibrahim jantan putra putri nusarole wabil susta wa Allah dipaparin kapamimpinan ku walaran waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina maka kami oge itu kan ngejadikeun tah putu Nabi Ibrahim teh cara dipamimpin ya jadi dipamimpin tapi cenah pamimpin teh sanes kan aya nu pamimpin teh hayang naon itu ya butuh otoritas hayang batur teh turut tumut ka urang sanes kepemimpinan Imam Malul Mutakin mah yahduna justru ngabimbing umat teh sangkan panggih jeung hidayahna panggih jeung kasolehanana teu cukup ngobrolkeun kesejahteraan lahir ya tapi ngaping ngabimbing umat yahduna anu yahduna maparing pituduh ya sanes otoritasna dipemilik misalkan kuring teh pamimpin itu henteu jadi teu butuh gitu kan bentuk pengakuan teh namina masyarakat sabab pamimpin sajati mah yahduna bi amrina ku parentah kami yahduna aranjeuna maparin pituduh ngabimbing gitu ngabimbing umat ya kalebet wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa aqamas salat wa ataz zakat pamimpin nu sae mah itu dibimbing teh sanes ku GBHN wungkul panu zaman Pak Harto mah itu tecekap ku misalkan Repolita hiji Repolita 2 ada simkuring mah budak lahir tahun 70-an anu diobrolkeun teh eta ayeuna naon kira-kira tapi da memang nu sae zaman Pak Harto kitu ya itu arah pembangunan teh ya teh siga ayeuna itu jauh-jauh aya program nu mata kriweuh misalnya itu ya garis-garis besar haluan negara gitu kada diarapalkeun ke SD mah gitu kan isi GBHN ya ayeuna baru da kita arapalkeun nami menteri kan baheula diapalkeun menteri teh hiji-hiji tecekap gitu ya mendisikeun kapamimpinan gitu kan ku ngan saukur modal GBHN sareng Repolita hiji 2 3 tapi auhayna dibimbing ku wahyu sangka naon fi'lal khairat jalmi-jalmi teh milampah kahadean tangtosna dina segala aspek kahasaean kahadean ekonomi ya teu cukup jalmi kita jalmi ngobrolkeun horor mah teu cukup jalmi teh beunghar wungkul sejahtera teh teu cukup secara ekonomi tapi nalika harta nu dipimilik oge geningan aya bahasa atas zakat gitu ya. Terselenggara nu namina distribusi kekayaan teh wabil khususnya teh ka jalmi-jalmi miskin tuh aya misalkan jalmi bunghar beuki bunghar nu miskin teh mencrong kaluhur geus puguh nu balaweunghar teh ngadon pamer wungkul teh aya bentuk kepedulian ya
kasayan dina bab pendidikan gitu, ukur ngobrolkeun misalkan makan bergizi gratis ya. Tapi ngobrolkeun kumaha ya gitu kan, kesempatan pendidikan teh mun bisa mah teh ka paguron luhur gratis teh ya. Tuh sanes babeusi beuteung gitu. Ngobrolkeun tuh al khairat dina pendidikan, khairat dina ekonomi, khairat dina budaya itu ya. Khairat dina budaya itu kan aya geuning pamimpin Bu ya. Mudah-mudahan sanes urang dieu ya gitu. Ngarasa geus mere, geus ngarasa mimpin dalam misalkan bare bentuk kabungah ka saha ka rakyatna kunaon ngundang artis misalkan gitu ya, dibere artis dangdut da programna teh memasyarakatkan dangdut dan mendangdutkan masyarakat itu ya, ya itu pemijaman Pak Harto mana memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, iya mah mendangdutkan itu ya. Asa geus jadi pamimpin kalau misalkan umat teh ajrag-ajragan gitu kan, disebut bunga kayak gitu ya. Aya itu ya. Sanes ya. Al khairat mah ukuranna ge ukuran rohani ya. Wa qamas salat ya, warang umat teh salat gitu, da puguh pamimpin lagi gitu, gampil ya milayan pamimpin urang mah dina wanci adan pasti itu moal di mana tapi di tempat salat. Aqamas salat wa ataz zakat, bahasa gayana mah pamimpin imam al-muttaqin mah geus tuntas keur dirina mah ya. Jadi itu aya misalkan keemut cik kira-kira ya fasilitas nu mana nu rek dikerit dibawa ka imah oh gitu. Da tadi teh geus tuntas kecap atas zakat teh hubungan sareng bab pendistribusian kekayaan. Mata Umar punten Abu Bakar Siddiq mah kan cenah ya, begitu anjeunna diangkat janten pamimpin ya, ulah dugi ka harta pacampur jeung harta umat, seseorang akan diwakafkeun. Utsman bin Affan dugi ka geuning wakaf Utsman bin Affan dugi ka ayeuna ya hotel itu kan di Madinah, hotel Utsman bin Affan gitu ya. Terus diwakaf-wakafkeun. Abu Bakar diangkat jantan pamimpin, ditarjamah kan kieu bahasana teh. Kaula teh lain nu pangalusna di antara aranjeun ya. Tapi kulantaran diangkat gitu kan, sayogi anjeunna jantan pamimpin kan bahasa ge jalma-jalma lemah di antara aranjeun posisina kuat disagedengan kaula, tapi jalma-jalma beunghar justru lemah posisina disagedengan kaula. Salila gitu kan, kaula bisa nyokot naon jadi hakna jalma-jalma miskin. Maka zaman Abu Bakar tarajakan di perangan ya. Da ulah dugi ka terjadi disebut gejolak ya. Upama misalkan ngobrol sejarah ya, abad pertengahan ya, revolusi Bolshevik gitu kan, revolusi Perancis kan hadir teh kurantara naon tadi teh ya, penguasa kaum borjuis nu bala leunghar gitu geus teu malih dari jalma miskin ya. Lu pukul mata tadi teh pamer kekayaan ya, nu miskin beuki miskin, nu beunghar beuki beunghar, terjadi gejolak. Maka nalika aya nu mimpin bentuk revolusi teh kan nyantos lah nu beunghar gitu kan, nu diperanganana taulah dugi ka ya, kajantan sebat gejolak ya di tengah masyarakat lantaran nu beunghar beuki beunghar pamer kekayaan, istilah zaman kiwari mah flexing gitu, bahwa di mana foto di media sosial, jalan-jalan ke mana foto di media sosial itu, tetangga nama itu nganoongkul. Maka pemimpin saya mah tadi ya, bentuk atas zakat, bentuk pendistribusian kekayaan. Maka mau kasebatkeun laporan ke LHKPN itu ya,
mangsa awal mimih ngajabat hartana teh misalkan 1 miliar, begitu 3 bulan jadi 3 miliar. Gitu. Kan seueur di orang manuk itu laporan ke LHKPN, emut pun paman pada laporan ke LHKPN janten dirjen lah daripada riweuh cenah sa geus wakap-wakapkeun we cenah gitu ya. Ya daripada kudu pusing gitu nyatetkeun pakaya. Ya, wakap-wakapkeun cenah itu ke Persatuan Islam. Dika gitu. Ya. Janten pamimpin imamalil muttaqin mah aqamas salat ataz zakat sarta wa kanu lana abidin aranjeuna maka kami teh menghamba. Janten nu namina kapamimpinan jalmi imamal muttaqin mah sanes tadi ya butuh nu namina penghormatan ti jalmi, tapi bentuk utamina mah ieu teh mangrupikeun bentuk penghambaan dirina ka Allah Subhanahu wa taala. Tangtos ya ngukur zaman kiwari mah ya asana teh berat ustadnya milarian pamimpin kitu teh ku kituna ya sangkan hadir pamimpin siga kitu ya urang ngadoa sasarengan mudah-mudahan diwalar ku Allah imamalil muttaqin teh tuang putra putu gitu kan ya buyut ibu ulah dugi ka takdirkeun ku Allah teh gitu kapamimpinan teh beki dieu teh asa begitu para rugu misalkan da tadi teh sanes jalmi anu orientasi kapamimpinan teh bentuk penghambaan dirina ka Allah ya sabab lamun kuring teu mimpin pausahaan kuring rek kumaha cenah gitu jadi orang beki anteng gitu kan beki makmur ekonomi sanes ya. Tapi wakanu lana awi bentuk penghambaan aranjeuna nyata ka Allah Subhanahu wa taala pun sakitu nu tiasa kapihatur. Mudah-mudahan ya wasilah Ramadan ya bentuk jalmi-jalmi nu takwa gitu. Wasilah Ramadan oge mudah-mudahan urang sadaya dijantenkeun imamal lil muttaqin pamimpin keur jalma nu takwa. Dipungkas ku doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.